Nuju taya pisan cengek di bumi, nembe aya ibu-ibu ngalangkung saurna bade ngagale cengek ka kebon. Assalamualaikum, kumaha damang sadayana. Larami sehat nembe di bumi teh nuju taya cengek pisan, kabeneran aya ibu-ibu ngalangkung. Saurna bade meser cengek ka kebon supados kenging seueur. Tungtung nama abdi oge hoyong ngiringan ka kebon. Ari pek teh tungtung nama malah dianterkeun ka bumi. Ieu parantos nyumpingan di kebon nembe katingali cengekna teh meuni marandak seueur pisan serta parantos laras-laras arasak. Ieu urang parantos ngobrol sareng anu gaduh kebun, saurna teh acan tiasa meser ayeuna margi nuju teh acan beres. Engke upami parantos beres mah cenah saurna teh bade dianterkeun ka bumi. Tah ieu lalakonna teh abdi teh bade ngiring ngabantosan ngala cengekna nangging saurna teh kenging. Margi upami lepat ngalana tiasa janten tangkangna teh janten pae. Tah dumasar kana penobatan salira sadayana, perkawis eta teh mitos atanapi fakta. Tah ieu teh tos kinten-kinten tabu 11 siang janten panas pisan. Anu nuju metik cengekna oge saurna teh enjing-enjing keneh teh acan beres-beres. Abdi mau upami ningali cengek nuju beureum kieu teh sok hoyong metik. Tah ieu rencangan abdi naroskeun upami bonteng mah kenging dipetik atanapi henteu. Saurna nu gaduh kebon mah kenging asa ulah cengekna. Masya Allah ieu kebon lega pisan. Cengek, bonteng, sareng terong oge saurna mah aya. Tah jalarna cengekna bade diterkeun ka bumi, tur cuaca oge nuju panas pisan. Janten urang muli heula ka bumi. Gampil parantos heula nya rerencangan videona dugi ka dieu, dugi ka tepang deui dina konten teteh salajengna. Assalamualaikum.